arek pepatah ka Dede. Kudu turutan bapak mah dina puasa tamat wae. Tamat wae si bapak mah. Kudu turutan kolot teh. Harga diri kolot teh kudu bisa nanjarkeun harga diri kolot. Dede wayahna kudu tamat pika sore. Ya mun tamat sehingga sore aya hadiah ti bapak. Bener? Hadiahna naon yang budak? Duit atuh. Apa duit Dede nya? Kade puasa Siap. Siap gitu. Siap. Gitu atuh nih Semangat. Siap. Semangatnya. Yuk. Saya papa ulah godin. Oh atuh jang piraku era ku Era ujang. ku budak. Moal. Era ku budak godin. Moal. Ayo poe dangan heula duit. Keur hadiah Dedenya doakeun bapaknya. Yuk. Nah bener gitu eta sok tamat. Saha? Oh didinya eta tadi ka budak mematahkan. Atuh amating we atuh ulah supaya semangat budak. Ya teh heueuh tamat aing. Apa atuh dah atuh ayeuna urang teu puasa piraku budak teu puasa. Aduh. Lain euy dah pikir-pikir lapar aing tuh kebetulan teu maneh bawa Indomie tuh jeung kerupuk. Ya teh mah naon we dina kantong. Di imah maneh ngara ieu poe Ayo atuh. ngara ieu ngara Sarua aman. orangnya. Ayo. Asik. Oh, mantap poe geus diisun. Aya. Ieu aman lah. Ayo beneran euy. Nanti urut subuh, lain urut subuh tinggali. Naon eta mah geus basi mah. Itu timah tuh. Oh, timah subuh. Urang tadi nya pucuk. Anjir aman dia kita aman. Oh tiap aya ban. Minang ka dieu. Sok wae kok mie sakarung kan aman. Aduh, anjir rapat euy. Lepang neangan ke si bapak. Teangan. Nya. Aladim si bapak teh puasa. Nih. Bapak teh puasa? Aduh ampura, lain puasa ya mah. Ieu tong loba omongnya, loba omong ka si mama. Dewe hadiah. Ya, aing mah ampun. Jadi kapanggih ya. Ini kapan ngijik si Pak? Ya, tunggu bayang si mama. Ya, Ini. Kapanggih we ku budak. sok didinya aman dengan di tempat. Aing eta duit keluar bayar eta aduh keur bayar cai Bong anak tadi bulanan dibikeun. Aduh, cocok berbeda ka hidung naon. Anjing